anu payus dipi agul kalayan dipi kareueus ku akang kahareup eserkeun koresina ameh kadengena leuwih jentre naon rupaha caritaan akang ieu kahareup kapayun kula kaula Raka Prabu edas jol kageureun lele tapi no damal nampi kana pembage salira kalayan nyangakeun sembah pangabaktos kaunyu panjenengan Raka Prabu amui ini Bujas tuti sampean ku akang ditampi dening tangan loro kiwa lan tengen loh disimpen puluning hati pun deing mastakai jo mampir bunuhun kalina teh eta hapunten tina naon rupiah kalapatan ageng sareng alitna uga salira tiasa ngahapunten kaula saling malum jeung akang saling wae pada dina rupaha kasalahan tenan najan bari jeung akang raja gelar jo tapi sifatna salah mah teu kauger ku pangkat teu kauger ku jabatan ya sabab urang teh makhluk ai makhluk tungkul sok rajin luput tanggah sok rajin lepat beres samenit ganti sajam robah jang di sore rajin tara kapake isuk sumohon eta ciri ning makhluk loh kan tenan sokomo anu aya patulapan alina guru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk panggedena mun lalaki wajar di aku bapa saolah-olah gaganti bapa beres eta kitu oge lamun boga lanceuk panggedena awewe payus di aku indung saolah-olah gaganti indung sumohon eta minangka wawakil ti bapa Kangjeng Rama Kesarpa ulah beres sakuduna jeung sawajarna lamun teh adi negrakeun hampura ku kolotna dikudu dihampura oh sabadina kula tapi no sabab eta geus jadi katangtuan nya jeung sakuduna maklum aing ngaran kolot mah kitu kanu jadi anak kumaha kula najan anak wangkelang najan anak bedegong jeung buraong kadangkala kolot mah mimingan kana kasalahanana itu boleh dibunian wae kula kitu oge kanyaah akang beres teu aya bedana timalan atuh sabalikna akang oge boh tina lakon gawe boh tina sapopoe boh tina puasa anu matak ngekit kana ati ngagebrag kana manah jo hampura bisi ieu mah kaidep hi henteu kaula nun teu ya teu aya kaula nun halus ai kitu mah geningan ayam geunah we kana hate mata ting terima tumanina we kana hate bagus kula moal aya unyak-unyak deui ya wal aya nu timalan wal aya ngaitina ati bagja nu taya papadana naon ieu teh wangi wae ieu teh salah kutu tansah diajeng-ajeng aya pikeun naon purwa ngeging silingih ka dieu memang aya perlu akang teh ulah cobi kula kesah kahareup maneh kapayun rai Raka Prabu dah kaula pun kesah nampi kana pembage salira kalayan nyangakeun sembah pangabaktos kaunyu panjenengan Raka Prabu ditarima kawuh aceuk nuhun rai ditarima kali teh eta buminan tendarwe kaluputan ageng sareng alitna muga tiasa ngahapunten kana kalepatan kaula Raka Prabu urang saling maklum jeung akang ya saling saling maklum rai oge tansah diajeng ayeng aya pikeun saeunaun ieu teh cobi deh purwa ngeging silingih dongkap ka dieu
memang aya perlu ieu teh di kaula nun kula tansah diajeng-ajeng tansah diajeng-ajeng Raka Prabu Jo. saperkara akan ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik bingahan anjeun duaan geus nyaosan kana pangangkir akang sorangan timalan laras kadua ti eta ngahaja ngulem ngahaja ngondang anu aya patula patali ngeunaan nagara jeung pribadi Iya kulan. kahiji ngeunaan nagara Jo. Cobi. akang salaku raja salaku gunung pangauban sagarana panangguhan hamba-hamba rahaya Jo. anu sasatna norta gawe ka anjeun duaan salaku ais pangampi di negeri pajabat di negara Leres. ngahaturkeun layang pangajen anu saluhur-luhurna dumasartina kamajuan anu parantos karandapan ti taun ka taun ti bulan ka bulan Kara. Aya ngaronya traos karaos. malah dina mangsa taun anu kahareupna anu baris kasorang ukur sapoe deui Katun bilangan dinten bulanna. menta supaya Jo. anjeun duaan dina widang kagiatan teh sing leuwih ronjat Langkungian bulan. sing langkung giat dina rupaha pakasaban salaku ais pangampi pajabat di negara Leres. anu tangtuna oge ieu teh bakal berdampak ke urang salarea Anteuna. sabab lir ibarat urang najongkeun bal kana tembok eta bal bakal mental deui ka urang keneh Balik deui ka urang bulan. laras jeung deui eta bal anu sasatna balik deui mental deui ka urang teh bakal peuheur bakal jadi pamujian gumantung urang heula mimitina Gumantung panginitan. gumantung panginitan ya laras timbalan Gusti maklum salaku raja jeung ais pangampi teu leupas diisuk jedur nepi ka sore jeder nyaeta tina paninggali rahayat-rahayat Jo. anu sasatna nempo kulon wetan kidul kalerna Musur bulan. museur ka urang paninggalina Leres. tangtuna hinaan cacian makian bakal kasorang malah sing jadi lalab sapopoe jeung sing ngeunah we karasa dihakan ku urang sapopoena Sanajan peuheur ge bulan. najan peuheur oge kula heuh teureui we nya laras dabongan urang-urang keneh nalika dijadikeun jadi pamimpin Jo. dilantik di hareupeun masyarakat diungkulan ku kitab janjina topati jiwa raga nyawa dibikeun kasalamatan negara jeung bangsa anu tangtuna ieu teh lain ukur babasaan tapi kudu jeung prak-prakanana ya laras tenang Dah jeung gaweana bulan. sabab masyarakat geus kritis masyarakat geus marinter rek teu pinter kumaha atuh satiap jelema baroga HP Aya. dina HP pasti ayat nasional
saya subuh nih itu nya Ba- ba- baru 2 rakaat ngajarkeun teh. leres alah lajeng Gusti tangtuna urang dina rupaha widang kagiatan kudu hade kudu kapake malah benar aya manfaat keur jelema loba Keur balale leres kan tenang sabab panghadena jelema anu mere manfaat ka jelema deui nya leres komo urang teh kaum denawa kaum iblis kaum setan bangsa buta bangsa dieu. goreng lempah wah muah henteu anu ngahinana bebeakan Waltu karmati teh rebutan. muah henteu ngahinana beak dengkak Beak ti karep. naon sabab pantes we keur mah wujud buta laku lampah buta dina nanjeurkeun kawijakan eueuh kabalegan Ah, tak eta. tak ieu Suruh kapatut. waras tapi gening ai buahna hade mah kulaku lampah urang hade buahna gening masyarakat pada muji ke urang salarea ayeuna Seueur nu meunteun. numutkeun survei anu tangtu pada ngangkat jempol ka urang salarea nya waras bener timbalan kantenan Gusti sok tingali itu ieu oge Tuh. sabab gening tingali survei oge pada muji kulantaran urang gawe na alus Nya ku pagawe. najan sok aya ti lawan politik nu sok ngeuneuk-ngeuneuk pajar cenah arimba mah ngajadikeun dulur baraya jadi pemimpin Nya nepotisme. eta teh disebutna nepotisme tapi eta teh bisa kahindar jeung katepis lantaran dulur baraya geus jadi ahli dina widangna Eta oman. nya laras tah sok urang pada dina lebah dieu Ya. nyaeta jeung anceg ulah unggut kalinduan ulah gedag kaanginan dina kahadean pikeun salarea Ulah galideur bulan. diestokeun Raka Prabu Tuh. diestokeun ulah bosen-bosen ngajieun karya anu baris manfaat keur balarea Bener. urang prioritaskeun rahaya nya laras Tuh. sabab lamun diudakan nyeri hate Kumaha bulan. nyeri hatena bangsa manusia jeung bangsa denawa teh kadang-kadang bangsa denawa bangsa urang mah diapilainkeun ku bangsa manusia Teh dianggap bulan. disepelekeun dipandang sebelah mata Eta. malah kadang-kadang nu nyaritakeun kagorengan teh ka bangsa denawa we ayo Tun. ka bangsa buta we hayo Tunuh. ka bangsa jin we hayo Nya. bagian goreng ke bangsa urang bagian hade ke bangsa manusia Mata nyeri pada hati. contohna seperti laku lampah maling eta lain laku lampah bener eta teh laku lampah juring Ulampah juri iblis. laku lampah judi lain laku lampah bener tapi laku lampah iblis Ya. Tenang. laku lampah merkosa lain laku lampah anu hade tapi laku lampah setan Aha. Eta. Korupsi. laku lampah minuman keras lain laku lampah manusia nu bener tapi laku lampah didemit Ya res. bangsa kaula bangsa denawa asa dihina dicaci dimaki Katebeuhan nu goreng. ku harampang nyarita kitu Ya. baris saumur hirup nyunyuhun sirah anu ieu umur-umuran can pernah nempo pocong sesolontodan kulantaran mabok AO Acan. Ah. Can kabejahakeun bulan. Can. can pernah nempo genderuwo main selot Acan. can pernah nempo kuntil anak ulin ka oyo Ah. Komo deui atuh. Can aya bejana. Kuntilanak dari LC can aya. can pernah nempo kuntil anak jadi LC Can. Bener. jadi PL teh pemandu lahun oh lagu oh ya Can pernah aya Toyota. dapat ngerasa kaula mamaranena nu karar itu Itu balagur. laras tapi keun bae
dan nu ngomong ge tinu geuleuh Tinu ngewa pada. da ngomong ge tinu ngewa wajar tinu ngewa mah kararitu Sok aya leuwih. dan nu ngewa mah tong bujeng hinga panggih jeung jelemana aya sendalna oge dialungkeun laras tah urang mah bakti ka negeri seba gara-gara teh syariatanana ayeuna lakonan dina karya hakikatna teh urang ibadah ka numur beungal alam cengeng sing kayeng sabab sing inget pangeran mentena ka manusia lain dumasar rupa jeung pangkat tapi kebersihan hate bari jeung pangabdian anu bakti ka anjeunna laras ya terjadi jaminan kasep rupa ai hatena ruwet biuni ka dongdong Moal jamin. laras Gusti tah ku kituna sok anu aya patula patali ngeunaan pagawean turta kewajiban urang salaku ais pangampi kulantaran ayeuna teh loba musibah anu karandapan di pihak urang Seueur bencana. banjir di mana di Meni longsor di mana di Meni wayana arimi kaulanu rek nyiwit kulit moncorot getih ka arimi ka Purbakesah oge ka sajumlah ais pangampi supaya nyuplai bantuan-bantuan ti luhur kahandap Kirim-kirim gitu. sing tepat sasaran kalayan sing rinci Sing amanah. utamana sing nepi kana korban anu sanyanyana Ya. sabab kecewas-kecewis anu nepi ka diri kaula anu datang ti masyarakat anu pokal sabab cek masyarakat loba teu saeutik nu nyaritakeun rajin barang bere bansos teh kanu eta deui lolobana bansos nepi teh kadulurna jeung kabarayana gegedena diharakan ku manehna Eta karukana teh. Temerata teh kitu ulah. tak kulantaran sangka nepis kana ieu kejadian wayahna maneh duaan sok sumebarkeun itu bansos nu aya di gudang sangkan merata ka sajumlah korban anu kadampak ku bencana tapi no laras omat nalika bantuan dibikeun ulah diimplik-implikan ulah diiming-imingan ke colok dina waktuna tanggal sakitu ulah Dipahingsan gitu. ulah make jeung pencitraan anu taramak mawa karung ujug-ujug manggul karung ulah Utara pebelokan ge daek pebelokan. laras wios abi ngangge rompi senjata montong Ulah. montong dah ka bencana banjir sia teh dalin perang gitu nya Moal aya bom. laras sebarkeun ulah ukur tina data sabab data teh menang tahun anu katukang kaduana cross check bisi lain lamun nya mah sok pikeun lamun lain wayahna koreksi jeung evaluasi nya timalan diestokeun kaulanun diestokeun kulan Badan seueur panginten pasukan anu kena di sana pikeun nyanak bantuan bawa saloban jangka pentingan sosial dan nu maranehna keneh duit maranehna keneh ieu laras tah eta timbalan kadua ngeunaan pribadi saacan ini di marek nanya ka maneh mi nya Ditalen aman. aina nya teh dasarna tina kamelang kamelang dasarna tina kanyaah kanu jadi adi nya maneh arimi lamun ngudag ngeunaan umur geus satengah tuwu itu Geus kolot. geus aya huwisan Eta sirining ngudag kana umurnya eta kolot geus sawawa. nya laras tapi da kolot oge puleun keneh heueuh eta oge Kolot ge mantap ge. ai lebah boga adik lalaki mah teu hariwang teu melar naon sabab ai lalaki mah panjang lengkah
gede ambahan tah beda jeung awewe awewe mah hampura arimi lain udag ngeunaan dumeh tangtungan maneh teh awewe tapi ieu mah dasarna dina kanyaata dicek akang naha iraha atuh maneh kawin teh tobat akang teh can pernah nempo dimimiti nyunyuhun hulu ieu teh can pernah nempo salira heugarenengan jeung lalaki can pernah sugan aya nu ngapelan da eueuh can nempo dibonceng di arep-arep aya nu mawa martabak pikeun kaula salaku lanceuk panggedena da eueuh aya daya nu ngamahugi ieu mah ka maneh sugan aya lamun aya teh mah urang mana lalaki di meuni saha ngaranna ya balakakeun menikah asangan teu kena hubungan pertikahan teh akang wae geus sabaraha kawin si purba kesah abdi oge terus ngarunghan nya barukana atuh na teu kabita ku si agan barukana agan wae geus kawin ya ari na ai nyai atuh aduh kaulan pula sarebu ulah janten menu salaksa ulah jadi murka ulah jadi rengating penggalih kaulan nun raka Prabu edas dina lebah dieu kaulah hapuntenna ulah make jeung cumarita ngeunaan jodoh-jodoh kaulah sagala sabatae kapayuna mah bakal meunang bakal ngan lain dina waktuna ayeuna can mangsana ulah heuh iraha can waktuna teh iraha rek nepi ka iraha atuh kaburu lokot hah kaburu huisan atuh bisi dai ngaran umur mah eueun nu apal bisi yeuk akang ti heula ngulang kalam kalanggeungeun pati-pati oge hayang nyaksian nu jadi adi jatuh rami hayang boga suan aya ngadusuan hayang cicing di pelaminan make jas make bes heh rek kaul melem gurame jiga mangari hayang ningali MC rek kaul ngabalado entong beres atuh jiga Bapak Lili sareng Mama Engkur ya beres kula da ieu mah lanceuk uing mah ka Raka Prabu kak acek arimi mah da meuni asa sahare-hare hare-hare pisan ka lalaki teh diisdingin we teuing meureun pangaruh pangkat luhur teuing eta dina mah katambah-tambah pan aya gelar patih mah sarua jeung benteng nagara orang kedua di negara betul tangan kanan raja bari jeung tangan kanan teh lain dumeh deukeut jeung raja dumeh lain dumeh adi tapi dumeh pangabisana sepak terjang banting tulang dina ngusir penjajah dina ngajaga keamanan itu ti hot-hot nya pilih tanding sudah lawan nya ge pengawakan lal awewe tapi nya wanihan kula jadi alalaki teh saregan nya lalaki nawe lepeyuni lalaki letoy epesan udah gitu ieu mah nya mangga plesu we da eta oge aya nu naksir teh ka salirana ngan kitu seueur ditolak Raka Prabu loba seueur barukan panayagan ge loba tampikan pisan aya nu mere kembang dipangpengkeun teu beuki cenah kaos kabika kitu rek diajak pan sidik bikang Raka Prabu kang pati teh ya nya aya nu menta WA der ditonyok teh ulah kitu maneh teh dimi ya datengeuna goreng patut kaula teh aya ka lalaki goreng patut ya aya gadugas jeung di kaula macan hayang we boga salaki ningali babaturan itu ieu baroga salaki para sea wae tereureum pasian sok komo bari jeung salakina teh ulin wae ka itu ka dieu ayeuna wewena teh ngajedog di imah kaula macan hayang bisa ngajedog di imah hayang kene bebas ningali pagawean babaturan kana ritu geuning nyeuseul baju ya nyeuseul piring nyeuseul jabana aya salakina ngararuseuh salaki areuna
Ari eta mah urusanana bisa paduduaan antara salaki jeung pamajikan. Eta mah proses rumah tangga. Sieun disalingkuhan. Neangan anu setia, nu setia ti pedut. Aya oge pejabat dipandang setia, aya pek geuning beuki ka dalam truk. Nya, beuki ka nu gendut. Bede-bede ka bangi disalingkuh. Dayang di poligami. Dayang kalau kudu kasanu jadi lalaki dayang. Nyage kaula parang pangawakan awewe. Tapi harkat derajat kaula mah teu sudi kaula mah jeung turun derajat dihanapeun lalaki. Nyai. Urusan turun derajat mah eta mah urusan nafsu ceuk mumutkeun anjeun. Cek ego. Lamun urang beragama, urang yakin bakal salamet dunyana akhiratna. Ai kitu ya. Ai urusanana bakti kanu jadi salaki teh saolah-olah eta teh aturan ti agamana. Sabab naon? Sabab setiap hukumna awewe ditikah ku salaki, bungahna, sedihna, amalna, gorengna, lahirna, batina ditanggung jawab ku salakina. Matak salaki teh disebutna pangeran dunya. Setiap pangeran dunya yakin kudu bakti kanu jadi salaki, buahna teh taatna teh nyaeta taat ka Allah. Jadi disebutna pangeran dunya teh lamun maneh bakti ka salaki seolah-olah eta teh bakti ka Gustina. Itu geuningan syariatna kitu. Tapi kumaha salaki namun pika geuleheun, salakina anu soleh. Urusan masalah salah jeung soleh mah eta engke bakal kapanggih asal dina hate aya ugeran aturan agama. Tah fungsina nikah teh. Jeung deui moal waka dianggap umat kami lamun teu ngaliwatan hukum nikahan. Ibadah langgeng jeung panggeunah-geunahna ibadah kawin masya nya ngeunahna kumaha wah karaos Gusti komo ai malam pertama mah isuna jual pias beungeut teh eta we tinggal cepagan para rias beungeut teh ni cara long di pamajikanana teh gini isu-isu teh bararasih kulimis ai ngaliwat batu teh hehe siri lempang norok tok nya gua jeung nya ngeunah we ai kawin mah sabab disebut kawin teh geuning loba jelema anu karawin deui disebutna ngeunah beda deui jeung ibadah anu teu ngeunah di antarana disunatan nya bener geuning buktina eueuh nu nyunatan kedua kalinya mana kitu oge kerapokeun kapok kadua kalian nya gas raya perkara tamangke deui kemangke deui helain tetep kudu dipikiran atawa hayang ku akang dijodohkeun bisa yang diadu-adu urang dipangneangankeun urang leles eta tadinya teh urang rek nanyakeun ka kades-ades sugan aya duda atawa anu bujang alim atawa ka urang Ciherang alim tong dipapaksa kaula hese imah hese paguh pisan paguh Raka Prabu nyai ai perkara jodoh mah eta mah urusan ke wae margi naon margi kanamian jodoh pati bagja cilaka lain banda manusia lamun salira naroskeun perkara jodoh ka kaula sarua jeung naroskeun perkara pati oge sabab eta teh pake jodoh pati bagja cilaka sarua jeung baluasna salira teh nanyakeun iraha kaula menang jodoh sarua jeung iraha anjeun terek pae adek kitu sami
Ih, geus boga pamedegan ieu. Kuku we. Hese pisan. Kuku pisan. Atawa aceuk naon? Tak isukna tah. Urang ulin ka kota, urang nengan cindo. Aduh kumaha ieu. Ayeuna mah tong make jenengan pribadi, salira selaku raja teu payus ngomongkeun pribadi di dieu. Heuh ieu mah pan lanceuk teh saya pribadi. Par salira mah selaku raja, geuning buktina ge ngangge mahkota kerajaan. Ieu mah. Hese bulan Horek kitu wae. Nya nyantos tong disanggem-sanggem ngeunaan eta. Ayeuna mah wangsul di kana padamelan kaula. Pancen ti salira teh kaula teh kedah nyebarkeun bantuan. Heuh. Nya kaula mah bade eta bae anu bakal di lakonan ku kaula. Heuh sa nganna pikiran maneh ku teangan jero alim. Meni ku keukeuh. pageuh Eta pilarian aceuk neangan atuh jak sugan aya lalaki. atau terpaksa jadi Gusti hese nu agung hese bulan nya. Kumaha atuh purba kesah nepi ka kieu lanceuk sia. Abdi oge ngadoa kitu itu ka ceuk teh. sing deet jodona bulan Da hese pisan ngeunaan jodoh mah. Setiap salat oge beres salat oge abdi teh sok ngadoa bari haheringan. hari rina bulan Haheringan nyata ngadoakeun Aceh Karimi. Kumaha ya Allah lindungi Bilqis. Sia jauh-jauh goblok. jauh-jauh Kasarua jeung eta masih Nabi teh. lain Bilqis karena teh Geus. Oh, atuh aya kitu carana mah. Aya kudu kitu jalanna pek eta urusan anjeun ngan omat. Sempetkeun aya hatina hate, niatan dina hate. Lain maksudna maneh kudu neangan lalaki. Da ieu mah sakuduna lalaki neangan maneh ngan lamun aya lalaki heug hayang nyaho ka maneh bukakeun hate urusan bogoh itu ieu mah kumaha engke lamun geus panggih jeung warno. dagukeun mia Ulah cegekan teuing ka lalaki, ulah dipilih pembak nama ulah pipilih daguk kecuali kukuna kuning ulah. dagukeun mia eta Sok wau heula kitu ieu. akrab heula Ngan ceuk akang pangrasa akang nya urusan rumah tangga mah lain urusan geulis jeung kasep tapi urusan kanyamanan datangna tina komunikasi tah nu matak lebat dieu sok ngobrol itu ieu kadar teresep ngeunaan beungeut engke heula jaga kasampeur eta keke kasampeur atuh teu bogoh wae bisa wae pan urang ninggalkeun. kan dudu we gula dudu we Coba lah. Nasi juang nasi goblok gitu-gitu. asa diwakilan Jadi kaula ayeuna sok bantuan itu ieu bawa ku maneh sebarkeun ku maneh idimi Purbakesah mangga Gusti. Ayeuna rampung dawuh tutas pangandika katikas kantun pinara jik init beral lumampah.